Sampurasun para wargi wilujeng tepang dangu deui. Para wargi dina siaran anu maneh nyaeta siaran Bewara Pangharepan. Siaran basa Sunda ti Jemaah Gereja Advent anu nyiarkeun bahan pelajaran kasehatan jeung rohani. Siaran ieu nyiar unggal dinten Mingon, Salasa, Kemis sareng Sabtu tabu 7 enjing sareng tabu 7 sonten. Mugia sadaya pelajaran nu disangakeun tiasa janten berkah kanggo urang sadaya. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Dinten ieu judulna tuangan anu dihalalkeun. Parwargi abdi selaku urang Advent sok ditaros ku rerencangan kunaon ari anjeun sok henteu tuang hal-hal anu ku anjeun dilarang. Salosna di urang Advent teh atau dina kitab susina aya pasoalan anu nyebatkeun yen aya tuangan atau sasatoan nu teu tiasa dituang. Tah ku abdi diwaler yen aya dina kitab suci barang sasatoan anu dihalalkeun kitu oge anu diharamkeun. Tah di mana ayat-ayatna? Para wargi kaum dangu hayu urang cobi teleuman sami-sami buka ayat-ayat kitab suci ngeunaan sasatoan anu dihalalkeun kitu oge anu diharamkeun. Nah, dawuhan Gusti ayana tina kitab anu disebat kitab Imamat, nyata kitab bagian tina kitab Toret pasal nu ka-11 Imamat 11 ieu. Ayat 1 duikeun ka ayat 8 heula. Nyaeta pangandika Gusti ka Nabi Musa. Nah, sebatkeun kieu. Pangeran ngandika ka Musa jeung Harun ngandikakeun aturan-aturan pikeun urang Israel. Disaurkeun sasatoan anu aya di darat anu meunang kumaraneh di dahar nyaeta anu kukuna beulah jeung ngagayem. Tah dua rupi parogi syaratna teh anu dihalalkeun anu tiasa dituang nyaeta anu kukuna belah dua jeung ngagayem. Tah tapi onta, marmot jeung kelenci mah najis teu meunang di dahar sababnya ge ngagayem tah parwargi atawa dina basa Indonesia mah nyebatna teh memamah biak. Tapi sababnya ge ngagayem tapi kukuna henteu beulah. Tah kedah dua parogi syaratna ditedunan nyaeta satona kukuna teh kedah beulah. Kitu oge cara tuangna ngagayem. Lajeng babi oge haram. Kunaon haram? Teu meunang di dahar sabab nya ge kukuna beulah. Tapi henteu ngagayem. Tuh, janten kudu dua-duana syaratna ditedunan. Kedah ngagayem oge, kitu oge kukuna kedah beulah. Tinggal ai marmot atawa kelenci mah ari kukuna teh kukuna rangeteng nya jiga ucing. Tah, eta mah sanes ciri sato anu tiasa dituang. Ai sato anu tiasa dituang mah nyaeta kedah aya dua cirina. Nyaeta kukuna beulah dua sareng memamah biak atawa ngagayem. Tah pacuan ngadahar sato anu najis antel kana bangkena oge ulah parawargi. Tah eta sabangsa sasatoan anu di darat anu dihalalkeun kitu oge anu diharamkeun. Lajeng parawargi kedah terang oge naon anu kedah anu halal dina barang lalaukan nyata anu hirup dina cai. Dina ayat 8 sebatkeun lauk anu sisitan jeung cepetan
Sekali deunya lauk anu sisitan jeung cecepetan menang di dahar alias halal parawargi. Anu teu meunang di dahar nyaeta sarupaning sato cai anu henteu sisitan jeung henteu cecepetan. Nu kitu kudu dinajiskeun. Ulah bon di dahar dicabak bangkena ge teu meunang. Jadi naon bae sarupaning sato cai anu henteu sisitan, henteu cecepetan, teu meunang di dahar. Tah, gampil parawargi syaratna mah katinggal teu kedah diapalkeun. Naon wae misalna aya lauk emas, lauk gurame, misalna wae aya rupa-rupi namina teu kedah apal namina. Nu penting mah cirina nyaeta aya sisitan jeung aya cecepetanna. Lamun aya duanana berarti eta teh halal tiasa dituang parawargi. Lamun henteu salah sahijina misalna henteu sisitan sapertos lele misalna. Lele mah aya cecepetan tapi henteu sisitan. Teu meunang najis. Tah, sagala rupaning nu dilarang ku Gusti atau anu sebat najisnya eta kotor najis teh parawargi. Memang sanyana ngarugikeun kanggo kasehatan urang. Tah, salasna mah sagala rupi nu dilarang kitu oge anu dihalalkeun kanggo mangpaatna kanggo urang, sanes kanggo Gusti kanggo urang. Gusti ngagariskeun aturan-aturan teh supados kanggo kahadian urang sadaya. Tah, kitu parawarginya. Mugi-mugi cariosan ngeunaan tuangeun anu tiasa dituang, maksudna sato anu tiasa dituang, kita oge bangsa lalaukan anu aya dina cai anu tiasa dituang, nu haram, kita oge nu halal tiasa janten palajaran anu hade ningkatkeun iman urang supados urang oge ngagaduhan kasehatan anu prima. Mugi Gusti ngaberkahan urang. Syukur ku kidung-kidung pujian agungkeun asmana Gusti ku tembang-tembang pujian ieu kawi pangbakti disanggakeun mung ka Gusti sungkeman ati sembahan
sujud nyanggakeun bongkar. Tah sakitu para wargi kaum dangu bewara ngeunaan kesehatan. Mugi-mugi para wargi diberkahan ku Gusti, dipaparin kakuatan sareng kasehatan jiwa sareng raga kanggo lumampah sareng minamel pada amalan sari dinten. Sakali deui upami para wargi ngaraos diberkahan atanapi aya patarosan tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyeta bewarapangharepan@gmail.com atawa ngontak kana nomor HP atawa SMS di nomor 08 hiji 81 hiji 8 22 75 hiji 8. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengingkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Salajengna hayu atuh kaum dangu urang teraskeun kana rohang rohani anu bade ngaguar pangajaran kanggo bawaeun ka hirup akhirat nu unggelna tina kitab suci. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Bunga tersapung umat manusia, sabab Kristus geus medal di lembur Daud, cicirena diberong kulala makan, diebogeun nangan dina pamakanan. Jantu madak retembong balat sawarga, malaikat kerjida pisan lobana, tingkaleun nemangkeun muji ka Allah, ngamuliakeun juru salamet sumping. Muliakeun asmana Allah di langit anu pangluhurna, di bumi sing aya serta keur manusa nu pamanah kumaseuna. Puji Gusti nu Maha Suci, kiwaritos cumpon kana janji, saperti sihar para nabi, Gusti Allah anjeunna keur sami jalmi. Bunga tersapung umat manusia, sabab Kristus geus medal di lembur Daud, cicirena diberong kulala makan, diebogeun nangan dina pamakanan. Jantu madak retembong balat sawarga, Sampurasun para wargi kaum dangu anu dipikasih ku Gusti. Rohang rohani dinten ieu judulna tanda akhir zaman anu sanesna, anu diguar tina Matius pasal 24 ayat 28 duikeun ayat 30 hiji. Para wargi, lamun sabaraha rohang rohani anu kamari parantos nyayogikeun pelajaran tina tanda-tanda akhir zaman ngeunaan ayana anu tukang tipu, Kristus palsu, kitu oge nabi-nabi palsu, aya oge lini sareng peperangan sareng sajabana. Ta ayeuna pergi aya dauhan Gusti, pangajaran Gusti ti Yesus Kristus anu nyebatkeun aya sababaraha tanda deui, tanda ti langit. Naon wae tah? Hayu pergi urang teleuman Matius pasal 24 ayat 28. Moal lila ti sabada kabalangsakan mangsa eta, tah
demut parwarginya aya cariosan kamari ngeunaan aya kajadian atau mangsa anu pangbalangsak pisan ya ngabalangsakeun pisan ka urang tah rupina ti harita saurna ti mangsa eta panon poe bakal poek bulan henteu cahayaan bentang-bentang rag-ragan ti langit kakuatan langit malengpar tina jalana tah parogi naon maksudna panon poe bakal poek tah panginten sapertos nu kaalaman ku urang mah sapertos gerhana pangintennya tapi ai gerhana mah teu poek pisan oge nanging disebatkeun sapertos kitu panginten tapi sapertos pelajaran nu kamari ge disebatkeunna yen kajadian harita di akhir zaman mah langkung ti anu pernah kajantenan ari poek pisan teu aya panon poe dugikeun ka poe kumaha kahirupan urang di dunia ieu kitu oge bulan lamun wengi mah rupina bulan oge henteu cahayaan poek mongkleng parwargi poek pisan nanging aya kajadian oge rupina bentang-bentang rag-ragan ti langit tah naon maksudna parwargi memang aya kajadian-kajadian di dunia ieu sapertos aya meteor saurna teh rag-ragan ti langit anu kacirina siga bentang nanging naon wae nu kajadian boh maksudna eta atau memang bentang anu rag-ragan parwargi disebatkeun dina kalimah anu akhir yen kakuatan langit malengpar tina jalana nah maksudna teh ari benda-benda langit teh nya sapertos panon poe bulan kitu oge bumi urang nya dunia urang kitu oge planet-planet anu sanesna teh gaduh jalanna masing-masing gaduh puterana masing-masing gaduh jalurna masing-masing tah ayeuna disebatkeun kakuatan langit malengpar tina jalana atuh patubruk hiji jeung nu sejenna parwargi tah eta anu disaurkeun ku Yesus Kristus yen kakuatan langit malengpar tina jalana anu ngajantenkeun dunia ieu bakal ngalaman kehancuran tah sateu acan kajadian kitu teh parwargi disebatkeun ayat 30 geus kitu tembong di langit tanda putra manusia tah ayat tanda nu nyirikeun yen kadongkapanana anu tadi ditaroskeun ku para muridna naon tandana teh saurna teh iraha kajantenanana tah barang narenjo putra manusia sumping saha putra manusia teh nyata Yesus Kristus Isa Almasih anu turun ti sorga turun ti sawarga janten manusia kitu oge anjeunna tos mulang deui ka sawarga anjeunna bakal dongkap deui ka dunya ieu tah anjeunna Isa Almasih bakal dongkap deui ti langit ti sawarga tur kawasa jeung kacida agungna kunaon tah dicaroskeun dina ayat-ayat nu sejenna yen da dongkapna ayeuna mah sasarengan sareng mang rebu-rebu mang juta-juta malaikat atuh ku hiji malaikat oge caangna parogi agreng pisan kitu komo deui lamun mang rebu-rebu mang juta-juta malaikat atuh agreng pisan agung pisan kajantenan dongkapna Isa Almasih teh tapi jelema-jelema bakal sasambat saurna sasambat minta tulung kitu oge sasambat kulantaran teu tiasa katulungan deui da anjeunna tos nolak sih kurnia Allah dina diri Isa Almasih lajeng parwargi dina ayat 31 tarompet gede bakal disadakeun sarta putra manusia nyata Isa Almasih bakal ngutus para malaikatna ka opat mada bumi nyata ka opat panjuru dunia ieu ngumpulkeun umat pilihan anjeunna ti sakuliah jagat ti tungtung nepi ka tungtung eta janji Allah eta janji anu sebatkeun ku Yesus Kristus umat-umat nu satia nu di mana wae di ujung dunia wae mana wae oge tong sieun
nyumput di mana lagi Gusti terang. Anjeun aranjeun anu tetep satia ka Gusti moal dipohokeun, anjeun bakal disalametkeun. Anu aya di sakuliah jagat raya ieu teh akhirna disalametkeun ku Gusti dina rarangka dina kajadian mangsa harita anu ngabalangsakeun kitu oge anu nyangsarakeun pisan, tapi aranjeunna anu satia akhirna bakal dikumpulkeun deui, disalametkeun, diangkat ka sawarga. Kitu parogi janji Gusti, mugi-mugi ieu pelajaran jantan berkah kanggo tumbuhna iman urang sadaya. Amin. Ngamuliakeun Juru Salam teu sumping. Muliakeun asmana Allah di langit anu pangluhurna, di bumi sing aya kerta keur manusa nu pamana kumanteuna. Puji Gusti nu Maha Suci, kiwaritos cumpon kana janji, saperti siar para nabi. Gusti Allah anjeunna keur sami jalmi. Bunga tersapung umat manusia, sabab Kristus geus medal di lembur Daud, cicirena dibedong kulala makan, diebogeun nanan dina pamakanan. Jak dumadak tembong balat sawarga, malaikat kerjida pisan lobana, tinggaleuan nemangkeun muji ka Allah, ngamuliakeun Juru Salam teu sumping. Muliakeun asmana Allah di langit anu pangluhurna, di bumi sing aya kerta keur manusa nu pamana kumanteuna. Puji Gusti nu Maha Suci, kiwaritos cumpon kana janji, saperti siar para nabi. Gusti Bewara Allah Pangharapan rasa kitu para wargi bewara rohani dinten ieu. Mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tentrem saparantos ngadangu dawuhan Gusti nu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dawuhan Gusti nu langkung jero tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta bewarapangharepan@gmail.com atawa ngontak kana nomor HP atawa SMS dina nomor 0819-188-2275-8. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Pidua abdi mugia Gusti ngaberkahan ka urang sadayana. Amin.